Beredar dina media sosial sareng janten viral video warta virus corona basa Sunda muncul dina televisi Korea Kidul. Jangkar warta dina video nyarios basa Sunda kalayan aksen Korea sareng nganggo pakaian tradisional Korea. Dilaporkan ku Tribun News, video eta diunggah ku akun Instagram Deon Setia Dinata Senin 27/7/2020. Dina video pangunggah video bertindak salaku jangkar warta. Video eta nanyogikeun informasi ngeunaan kasus virus corona di Kota Bandung anu nuju ngirangan. Hanteungan eta anjeunna oge naros ka sababaraha warga Bandung ngeunaan ngalaksanakeun adaptasi kana kebiasaan anyar. Nalika dikontak ku tim tribunnews.com, unggahan anu namina Deon ngaku yen anjeunna hoyong masihan banding ka warga ngalangkung video. Nurutkeun manehna, jalma bakal gampang narima nasehat dibarengan ku komedi. Tujuan video nyaeta banding pikeun adaptasi sareng kebiasaan anyar. Masalahna upami urang masih banding resmi aranjeunna jarang dugi ka masyarakat. Saurna ka tribunnews.com. Ngalangkungan telepon Rebo 28/7/2020. Penyipta konten ngaku yen anjeunna henteu ngartos basa atanapi tulisan Korea. Janten anjeunna kedah nyiapkeun sababaraha hal pikeun nyiptakeun konten Korea. Kuring tepati ngarti pisan ngeunaan ngakuyeun video eta ngan ukur dicandak sadinten ti balai kota di dugi ka alun-alun Bandung. Deon teu nyangka unggahanna di viral di media sosial. Kuring teu nyangka pikeun viral, kuring masihan video ieu watermark jadi jalma bakal datang ka media sosial kuring, cenahna. Kaharepna manehna ngaku masih keneh hayang nyieun video basa Sunda kalawan logat Korea. Sajauh ieu masih aya hubunganna sareng Korea. Naon wae anu aya hubunganna sareng Korea tapi kuring ngadamel ku basa Sunda ngago logat Korea. Pokna